Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna dinten ayeuna barudak? Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat sareng aya dina kasalamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda dina materi pangalaman pribadi. Urang lajengkeun wae materi anu sataacana nya. Udagan pangajaran dinten ayeuna nyaeta hidup dipiharep tiasa ngarinci struktur teks pangalaman pribadi, ngauraykeun paragraf pamuka, eusi jeung panutup. Medar struktur teks pangalaman pribadi. Mangga baca ku hidup teks pangalaman pribadi ngalongok ulah ka Jambu Dipa. Wincikan struktur teks pangalaman pribadi ngalongok ulah ka Jambu Dipa. Hidup parantos terang pami teks pangalaman pribadi teh strukturna aya 3 nyaeta aya bubuka, eusi sareng panutup. Tah dina teks pangalaman pribadi ngalongok ulah ka Jambu Dipa tadi ieu anu mangrupa paragraf bubukana. Mangga tiasa diaos ku hidup. Paragraf eusi. Tadina teks pangalaman pribadi ngalongok ulah ka Jambu Dipa aya eusina anu nyaritakeun kumaha tokoh kuring anu ngalongok ulah ka Jambu Dipa. Tadina panutup atanapi dina kacindekanana tiasa ku hidup dicaritakeun kumaha pungkasan carita atawa kumaha akhir carita dinu pangalaman pribadi hidup. Struktur teks pangalaman pribadi aya paragraf bubuka. Paragraf bubuka eusina mangrupa komponen awal pangjajab kana eusi pedaran. Biasana dimimitian ku nyebutkeun waktu, palaku, tempat, kajadian atawa perasaan anu kaalaman mangsa harita. Paragraf eusi. Paragraf eusi mangrupa inti carita. Di jerona ditembrakeun konflik nu kaalaman. Didadarkeun kalayan ngaguluyur luyu jeung kronologis kajadian anu kaalaman. Misalna nundutan di kelas tuluy ditegur ku guru, nampa beja babaturan kamusibahan, tinggalin dompet di sakola atawa nyiran ulangan terus kapanggih. Aya oge struktur dina teks pangalaman pribadi anu pamungkas nyaeta paragraf panutup. Paragraf panutup mangrupa pungkasan atawa kacindekan tina dadaran carita pangalaman anu karandapan, ditungtungan ku pernyataan nu nandakeun carita teh tamat. Panutupna mangrupa kacindekan yen eta pangalaman anu karandapan teh aya mangpaatna. Dicekapkeun wae sakieu materi dinten ayeuna, tepang deui manggan payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.